Jangan lupa subscribe guys. Kalau gak subscribe, kutumbuk bapak kau nanti. Bruh. Stop ya guys. Mantap. Bruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ji. Aya naon euy? Asa ku sinarieun. Aya naon Ji? Tuh. Bruh. Borober. Barnya tah bintang. Loba tinggal lihat lah habis itu percaya mah. Selebet ya tak. Tinggal lihat lah habis itu percaya mah loba nah. Apa ge aya? Apa ayanya? Aya tuh. Bos. Bang. Pak. Cepat karung. Oh, air macam apa lah ya? Oh, sit. Bener sih Ji, parang ngarasak. Ya, Pak. Baik, daguan kadang urang ngapalan di dieu. Aja, urang ngecek lah palana sih. Ayo gitu. Nanti teh lah. Ayo. Mulai. Ya, euy, loba nih kebon mah. Alhamdulillah itu saya mah. Tinggi tapi loba we. Gede. Lumayan. Itulah, ala baraya setangkal ya. Ari kata namanya dah hujan. Wajib lah mah. Hatu mahal aing sakitu mah. Murahan tutun. Hah? 10.000 tuh. Jigo. Breng. Ya, Breng. Jadi kena jadi iya ya Iya. Jigo. Kewe duit nama. oh Panda acan dalaan palana oge. siap kurang kayak gitu mah kayak lamun geus ieu mah kudu gawenya heuh urang Jadi orang balik lah. Siap. Satu blank lah. Pokoknya pulungan dah. Bapak naik. Depa lah bu. Kaharap ieu jam itu mah bima. Lah blank. Murah can. Ah sama aing mah panonna cehor ah. Murah can deh blank. Gede. Oh. Pulungan we ho. Blank tah, blank. Tah. Murah guys. Coba blank. Juga ada pada rem sikina lo. Orang tua kamang sudin. Bruh. angis mana Biasa sih, kebon bisa kemana tuh Ulin, Mang. wah hari mesti ulin teh anjing jalung Puasa, Puasa, Mang. Bantang. tangkurak mah ya baladur we Coba. budak mah urang siksa Angis logokan, guys.
Pulungan dewe. Nya rugi aing atuh meureun. Kau cicing wae atuh pulungan. Mang, kenaon mang kita mang? Aing muter apa aja? Pala saya mang ieu mang. Kalau aing yang meuli dieu di si eta si Dadeng. Bisa si Dadeng. Ya malen Ieu pala si pernah Dadeng. Aceh ya mang. Oh nya. Maaf ya. Turun euy. Turun mah. Ayo siap. Kehe budak dewek deh. Weh. Para radung sia. Weh. Goblok. Ah, orang dia udah malah gawe-gawe. Teuing udah mau digaji ge. Yo. Naon mang? Ngoret mang berang di dieu. Tadi heula kedul. Kayak teh ngali we. Bos, kebenangan kan gawena. Kira-kira rintakan sia Tengah hari, Bos. tengah hari. Heeh. Oh. Coba ke kedeng ya. Buka jeung bekal teh sia ayeuna. Teu, udah hari Berarti biasa iya. orang. Yang Nuhun bakal ya, Bos. lalanya. Nuhun, Bos. Ke panepokeun pala takal pala di ditu soalnya Siap, Bos. dipanennya. Heeh. Ayo, Bos. Nuhun ya, Bos. Yuk. Ujang kunaon kita ngaheo kitu ninganan. Eta pala anu ngabado. Anu bener sih teh. Heeh. Belah mana? Nah, itu udah mang. Ayo ontangkeun. Kan orang budak lah. Dak aing kita kesek maksud sini. Pak sakit. Bapak. Aing nyeri. Mah itu kunaon naon? Udang. Rotor dikumakeun. Digusur tadi. Gara rotor budak teh ya. Dari bulan puasa mah. Capek kudu ngarit. Biasa nama isuk-isuk teh ring saringkok bubur. Urang saletik mie ayam. Biasa, deh ngarek kemana? Di kebon, naon ka kebon? Karek balik ini. Sam nih bantuan ngarit nih orang ye. Ngarit ya. Emang enak kera di kebon, Deng? Iya, padahal ngejual. Jual apa? Tahan. Kita kasih jajan. Balik ke toilet nama. Siap. Saya orang ngasih ngarit lah ya. Ada, Deng. Si tekolai. Dasar dia masa stres. Dadeng, sekali si Dadeng, tetap Dadeng. Coba geblek kata mah. Dar barang layanan atuh dah lah. Hei. Sia nyolong pala dewek yang belah ditu sia. Kepala anu mana ieu teh? Belah ditu. Aing nang meuli di si Dadeng. Anu bener sih teh. Satangka jigo, bener satangka jigo. Ngacan lunas sungkul. Si Dadeng mah jelema burung sia mah dianggap wae eta teh kan pala urang bener teh. Sia kana pala mana-mana. Makanya heula geura. Bikin karungna. Mana si Dadengna? Nyaho atuh aing balik Nyaho teh si mana? Tangkeun ayo. Ayo nangka ke mana? Yo bapak. Ka dieu, atuh ka dieu. Ayo ka dieu. Bos, dia kumaha, Bos? Si Dadeng eta mah. Aing meuli jigo, Mang. Bukan teh pala urang. Jam di rumah eta teh. Di si Dadeng mah Bukan aing mah teh jelema nyaon burung. beun di si Dadeng eta mah. Yo, cing hayangnya mah si Dadeng teh tenang dia lo di rumah mah. Depan Mang dek mah teh nyaho Kemari meureun. ge, cau dewek dijual kumanehna. Caka nyawa aing si Dadeng teh jelema mah bager. Cau aing ge kemari be ya, Di kumanehna. rasa stresna tuh si eta. Guys. Tinggal si Dadeng teh euy. Hei, tadi ka dia nyimpang nanyakeun. Ka jual pala cenah bangsa teh. Dewek eta teh dijual kumanehna. Aduh, dasar dia masa stres si Dadeng mah. Kemari cau urang beak. Atuh mah stres dipercaya mana mah.
guys, aing teu narima euy. Saya tama awak kungkul gede seteh. Eta nama saeutik. Otakna. Duitna saeutik. Otakna setik teu. Gede otakna mah segede helm saya tama. Biar kemana lewatna? Oh, guys, aing beak euy jigo. Dibayaran ka si Dadeng. Oh, geus teh tanyakan si Dadeng, si Dadeng memang kitu saya tama. Emang mana teh nyaho? Kepala urang eta teh dijual Aduh. ka Jelema kitu masih kene masih katipu. Aduh ampun. Pan emang si eta tira stres naga si Dadeng. Geus lila seteh ngasih eta mah kitu hungkul nya eta selang-seling kadang-kadang aya celana kohok sama saya tama. Oh, kita bahas stres. Deng. Kemarin ke cau dewek beak tilu turuy kumanehna. Heeh, geus teh teangkeun kalebak itu Si Dadeng hayu lah, hayu teangkeun. Itu dek keur ngarit heula ye lah. Si Dadeng mah emang stres, Bro. Oke, jelas guys. Nuhun. Sarwana stres. Ah. Eh,